Urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon gitu ngaranna maka samping beba kula mah deuk mondok we neuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur dek lurus ke Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot ji mang wayabgunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabguna iwajah jahannam